medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia. Dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia nalika Birawa miang ti lembur Bekarjati pikeun maluruh si Konceleng anu parantos diusir ku prawira katut keluargana. Di setengahing perjalanan Birawa si Banteng Karoban tepang sareng si Bujang Sancang anu antukna tos adu hareupan sejak tarung antawis Birawa sareng si Bujang Sancang. Urang lajengkeun seria si Konceleng Manjing Karengkeng karya Bagus Respati. Dua jirim jalma geus adu hareupan. Nyata si Bujang Sancang jeung Birawa si Banteng Karoban. Trek serepet kurilap. Si Bujang Sancang geus mesat pedangna. Kurilap tanda seukeut mangsa katojong ku sinar panon poe. Serog. Si Bujang Sancang ngawangun pasangan. Sorot panon neuteup seukeut kanu jadi lawan. Si laing ngarek ngabela si Konceleng Birawa. Ulah nyalahkeun dewek upama dina poe ieu si laing bakal ngalungsar jadi bangusan di patempatan. Pokona si laing geus moal dibere di ampun ku dewek sia Birawa. Dihina saperti kitu, puguh be Birawa si Banteng Karoban nepikeun ka asak beungeutna. Birawa si Banteng Karoban ngegerem bari terus ngomong deui. Yan marengan to bisa disabaran deui sia Bujang sayang. Mokona mamane moal bisaeun megar sia. Nerus nyayang sia. Moal bisa ngendogan deui sia. Coba-coba sia deh sabatkeun da kumbane Bujang sayang ngetap padang anu haya dina leungeun bade mokona mah sok sabatkeun. Si Bujang Sancang geus teu miceun deui waktu gancang harita ngegero bari loncat naraja. Dina leungeun si Bujang Sancang bangun anu ngurung kana badan lawan. Tapi Birawa si Banteng Karoban oge lain lawan anu empuk pikeun pakarang lawan. Sanajan pangawakanana siga anu berat lantaran gede, tapi sambaran pedang lawan teu bisa keuna kana sasaran. Si Bujang Sancang jadi beuki panasaran hatena. Ari terus narajang deui, samberan jeung sabetan pedangna leuwih cepet batan tadi. Jorelat, kolebat. Sabetan pedang si Bujang Sancang aya anu keuna kana sasaran. Birawa si Banteng Karoban ngagurubuk lantaran kaget yang nyeri. Wah, jadah sia deh. Birawa si Banteng Karoban malas narajang. Leungeun jeung sukuna putbet ngarah kana anggota badan lawan. Tapi kacepetan gerak si Bujang Sancang tetela leuwih punjul batan Birawa si Banteng Karoban. Sebatak aneh upama panarajang Birawa si Banteng Karoban teu keuna kana sasaran. Birawa si Banteng Karoban beuki panasaran hatena, harita terus harangseg deui maju narajang. Tapi tetap kacepetan gerak si Bujang Sancang memang leuwih punjul batan lawan. Malah dina hiji kasempatan anu hade, sanajan teu ngabahayakeun, tapi pedang dina leungeun si Bujang Sancang teu burung be, beunang nyabet kana dadana Birawa si Banteng Karoban. Corelat ceuleng, supuh kulasut. Birawa si Banteng Karoban ngegero bari ngabangkieung mundur ka tukang. Katingali dadana getihan. Si Bujang Sancang seuri sinis bari terus nyarita. Sanajan maneh boga pangawakan teu beda ti buta pangsisina. Ulah ngarepkeun bisa meunang tarung jeung dewek dina waktu ayeuna sia. Eueuh artina dewek guru ilmu ka Gua Sancang upama teu bisa ngalaciwa si laing dina waktu ayeuna.
Coba ayeuna rasakeun deui sabetan panarajang pedang dewek deuleu si Birawa. Hiap ya. Cuilat jeung pikeun anu kasakitu kalina harita si Bujang Sancang narajang deui ka Birawa si Banteng Karoban. Mokaha ayeuna mah panarajangna si Bujang Sancang leuwih hebat batan tadi. Sinar pedangna dina leungeun katuhuna jadi sagulung sinar bodas anu ngurung tangtuan badan lawan ngarah kana bagian anggota badan si Birawa si Banteng Karoban. Birawa si Banteng Karoban nyobaan satekah pola sakuat tanaga pikeun nyingkahan datangna sabetan pedang lawan. Tapi beki lila, beki kerep jeung beki cepet gerakan lawan. Daek teu daek Birawa si Banteng Karoban jadi kawalahan loba mundur ka tukang. Dina gerak panarajang susulan anu saterusna Birawa si Banteng Karoban ngarahuh sabab pedang lawan terus nuturkeun dirina. Daek teu daek Birawa si Banteng Karoban jadi ngesang. Dina kayaan seperti itu mangsa dirina kaancam ku sambaran pedang lawan. Birawa si Banteng Karoban oge geus moal mampu pikeun ngimbangan panarajang lawan. Ngadadak aya jirim jalma anu ngajorelat loncat. Kacepetan gerakna estu teu bisa katuturkeun ku kaseuketan panon si Bujang Sancang. Karasa ku Birawa si Banteng Karoban awakna disurungkeun ti tukang ku jirim jalma anu anyar datang. Pedang dina leungeun si Bujang Sancang antukna teu keuna kana sasaran. Sedengkeun awak Birawa si Banteng Karoban anu sakitu gedena teh nyolonton ka hareup. Bangun anu didorong ku tanaga anu kacidarosana. Plak, duak, solonton, tolonyong, sukiu gurila pos. Calegedeng, jirim jalma anu anyar datang teh pancuh nangtung teu jauh ti tempatna si Bujang Sancang. Anu molos teu keuna kana sasaran panarajangna. Dua jirim adu hareupan. Birawa si Banteng Karoban ngagero atoh sanggeusna sidik saha jirim jalma anu anyar datang anu sakaligus geus nulungan diri bieu. Wah, Kang Konjeng, nguing aja Kang, keuningan Kang Konjeng aya di dieu. Wah, Kang Konjeng bieu nulungan nguing euy. Mundung aya Kang Konjeng lamun gawe Kang Konjeng mah kudu kating kumaha nguing teh Kang. Si Bujang Sancang puguh kaget pacampur jeung atoh sanggeusna bisa ngarti kana kaayaan. Jalma anu anyar datang teh aya lian ti si Konceleng anu keur diteteangan ku manehna. Si Bujang Sancang neuteub seukeut ka si Konceleng. Pedangna dipalangkeun luhureun dadana. Jadi si laing anu ngaran si Konceleng teh alus. Tetela ayeuna si laing datang sorangan. Artina dewek teu kudu capek-capek neneangan euy. Yo, dewek si Bujang Sancang, lanceukna si Bujang Garang. Terus terang datangna ayeuna ka dieu lain ka irin ku Cikii, tapi bakal ngayakeun balitungan jeung si laing sia. Jago anyar nu hayang raja di alam kejawaraan sia. Si Konceleng jarenge seuri, sikepna tetep tenang, teu kaburu ku nafsu. Alah bagea lur kuring nganuhunkeun sabab bisa dipanggihkeun jeung lanceukna Bujang Garang. Ngan ku perasaan mah diantara urang duaan taya masalah naon-naon. Jadi ku ayana kitu teu kudu boga karep hayang balitungan jeung kuring sagala rupa lur kitu. Si Bujang Sancang nepikeun ka mundelik sapasang panonna saking ku amba. Tapi manehna henteu waniun sambarangan ngalakukeun tindakan malah ngupat dina jor hatena. Ieu jalma nu ngaran si Konceleng memang teu bisa dianggap enteng pangartina. Buktina bieu ku aing ka Bandungan. Manehna bisa ngadorongkeun awakna si Puta anu sakitu gedena tah. Nepi ka nyolonton ka hareup. Ngandung harti si Konceleng ngidem tanaga lapisan anu teu bisa dianggap sabelah mata ieu. Birawa si Banteng Karoban datang nyampeurkeun. Teu beda ti budak leutik harita terus ngomong ka si Konceleng. Wah, Kang Konjeng, pokona mah ieu jalma nganu ngaran si Bujang Sayang manehna teh ngarek maehan ka kuring Kang. Mokona mah manehna mudu diwarah lombong Kang. Jadi mokona mah manehna mudu diwarah dibere palajaran mula dihandap jalma nganu kieu mah Kang. Si Konceleng ukur mere isarah kureret panon sangkan Birawa si Banteng Karoban mundur ka tukang. Birawa oge ngarti kana reret panon si Konceleng. Harita manehna terus mundur deui ka tukang. Si Bujang Sancang kadenge harita nyarita deui dina sikepna anu geus jelas hayang ijen jajaten ngalawan si Konceleng.
Konceleng si laing ulah jumago boga sikap tenang anu dijieun-jieun sia jalma anu sejen jago anu lian bisa nyebutkeun maneh hebat ngaku maneh jago tapi ye dewek si Bujang Sancang moal make jeung kudu mundur sasiku ngejat satunjang beas mangsa nying hareupan si laing dina waktu ayeuna. Si Konceleng ngarenghap narik napas panjang katingali bangun anu sungkan diajak tarung teh. Duh kuring sabenerna mah geus teu miharep ayeuna kaributan Lur. Ngabereskeun masalah dengan ukur ku cara tarung wungkul. Masih keneh aya cara anu sejenna. Kuring nandaskeun sakali deui di antara urang duaan taya pasoalan naon-naon. Konceleng bontong sombong maneh dewek wajar jeung sakuduna upama ayeuna ngayakeun palitungan males kanyeri ka si lain bakal jadi arwah panasaran deuleu nyawa adi dewek si Bujang Garang upama dewek dina waktu ayeuna teu bisa males kanyeri ka si lain. Aduh kuring begitu ngarti ku eta caritaan Lur nabat ngomong gitu. Jadi atuh hari kitu mah yang kakuring anu geus ngalajiwana si Bujang Garang adi kisah anak meureunannya. Bontong loba carita deuleu Konceleng. Urang tangtukeun dina waktu ayeuna si laing atawa dewek anu bakal ngalungsar jadi banusan dina waktu ayeuna. Padah ieu panarajang dewek. Hiap ya. Corila cileung. Si Bujang Sancang langsung muka panarajangna. Dirina geus teu hayang lila-lila cumarita jeung si Konceleng. Arepna taya deui nyata hayang ngalajiwa lawan. Gantang tuh be lawan saperti si Konceleng teu bisa disaruakeun jeung birawa si Banteng Karoban atawa jago anu sejenna. Si Konceleng pawaris tunggal ilmu pancabraja teh yang bongkok. Satiap geter-geter getih jeung uratna geus kalimpudan ku geteran eta ilmu. Teu matak aneh sanajan siga anu tenang cicing oge dina waktuna datang sameran pedang lawan mah jirim si Konceleng ngadadak leungit tina teutepan. Jadikeun panarjang lawan ngan ukur nyabat tempat anu kosong. Gila, pros. Si Konceleng nyaho-nyaho harita geus pindah tempat. Si Bujang Sancang beuki muntap panas hatena. Sabab asa diheureuykeun ku si Konceleng meureunnan. Srong. Harita ngabangun di pasangan. Pikeun nyusul tepusku panarajang susulan. Nu boga warung jeung anu sejenna ting gerendeng. Puguh kadenge sarta ka Bandungan kumaranehna yen jirim anu anyar datang teh tur ngabantu ka birawa si Banteng Karoban teh tela si Konceleng geuningan. Si imah warung kadenge harita nyarita kanu aya di dinya. Ambe bet henteu siga-siga geuningan Ujang anu ngaran si Konceleng teh nya. Saliwat mah bet eueuh ulat potongan jago. Tapi eta tadi tata si butanya si birawa disurungkeun awakna nepikeun ka nyolontot ka hareup. Ka hareup bentuk ngarti ieu mah nah meuni bedas-bedas teuing tanagana teh nya jangna. Ari si emak atuh da anu ngaran si Konceleng teh geus jadi sabiwir hiji mah malah ceuk beja mah jago anu sakumaha hebatna oge duh poyodo ku si Konceleng mah. Komo lamun jago anu jahat mah moal aya nu bisa mampu ngimbangan kana kakuatan si Konceleng pokona mah. Eta be kompeni oge apanan eleh deui bae mah lantaran si Konceleng anu jadi pamimpinna. Nya mama bunga ya teh sabab diparengkeun bisa ningali jalma anu ngaran si Konceleng. Ngan eta deui nying hareupan lawan bet kalaka lemor tanpa pakarang. Apan eta teh ngabahayakeun kana jiwana Ujang. Mending mantak palalawur eta teh. Kuring bedang beja mah nya ieu mah ceuk beja anu bedang dipercaya. Si Konceleng salilana oge tara ngagunakeun pakarang sanajan ing hareupan lawan anu sakumaha beratna. Nu mah tak sanajan ayeuna manehna lemor tanpa pakarang terus ning hareupan si Bujang Sayang si Bujang Sancang maksud teh anu sakitu garang jeung bayanganana tacantang tuh lawan bisa menang mah. Itu diantara anu ngarobrolkeun ngeunaan si Konceleng dina waktu harita. Perhatianana jeung paneuteupna terus dipuseurekeun deui ka lebah tempat lumakuna tarung. Birawa si Banteng Karoban teu bisa cicing deui bibirna. Kahudang sumanget jeung pangharepanana. Dirina miharep sangkan si Konceleng aya dina pihak anu unggul. Oi Kang Konceleng,
Pokoknya mah Gang Konceleng mudu bisa menang ya. Pokoknya mah ngamun Gang Konceleng geleh ulah bakal dipencit nguing deh ku si bujang sayang Kang. Ulah dianjap jalma nganu sombong jeung nganggap ngenteng malah. Kan mudu dipayahan Kang. Pokoknya mah ulah dibere di ngampun Kang ya. Si bujang sancang harita geus ngagerodehan daruan. Tata gerak panarajangna jelas leuwih cepet jeung leuwih hebat batan tadi. Tapi si Konceleng oge tangtu be bisa ngarti kana kaayaan. Pikeun ngimbangan anu jadi lawan, si Konceleng harita ngagunakeun ilmu Braja Bayu pikeun kacepatan gerakna. Sedengkeun sapasang leungeunna dieusi ku kakuatan ilmu Braja Geni jeung Braja Banyu. Leungeunna anu katuhu nebarkeun hawa panas, sedengkeun leungeunna anu kencan nebarkeun hawa tiis. Kucara si Konceleng ngalapis diri seperti kitu, si bujang sancang anu satadina boga angkeuhan bakal bisa merenan jiwa lawan jadi beki gemes. Sabab setiap gerak panarajangna anu dilakukeun ku dirina tetelah taya anu bisa keuna kana sasaran. Sedengkeun jirim si Konceleng dina ilmu Braja Bayu dir upama kalangkang setan anu susah pikeun diudagna ku panarajang lawan. Malah dina hiji kasempetan jeung kaayaan anu di luar dugaan, si Konceleng ngasupkeun tenggelanana kana ika burung jeung dada lawan, ngajadikeun si bujang sancang bangkieung awakna mundur ka tukang. Duak julot das bangkil dalig cerijeg jumarig jeg jeung dadalig degan si bujang sancang gancang harita mancuhkeun di tangtunganna. Nyaan Mangkluk kadugaran si Konceleng teh lain pantrak-pantrakeun pangartina. Paingan ceki buyut karang aing kudu waspada. Tetela setiap panarajang aing susah kena kana sasaran. Cirimna benteu beda ti kalangkang. Si bujang sancang ngahegak ngatur napasna neuteub seukeut ka si Konceleng. Sedengkeun birawa si Banteng Karoban sukaeun hatena harita terus ngagero ditujukeun ka si bujang sancang. Mana hebatan mana da bujang yayang. Mokona mangalah ka kumaha ngoge mane moal kuat mun lawan Kang Konceleng mah. Mokona mah mane bakal ngele ngalah kumaha ngoge sia. Ngayo nama mane. Ngarek kumaha sia. Ngayo maju deui sia bujang sancang. Si bujang sancang muncak amarahna. Serog harita ngawangun deui pasangan jelas mangrupa jurus pamungkas anu kacangking ku dirina. Tapi si Konceleng geus bisa ngukur kana tahapan ajen pangarti lawan. Katingali harita datangna panarajang lawan teu matak jadi kaget pikeun si Konceleng. Malah di luar dugaan jeung hitungan lawan. Si Konceleng ngalakukeun gerakan anu pamohalan bisa dilakukeun ku samarangan jago. Di antara kolebatna pedang lawan, si Konceleng ngasupkeun runtuyan panarajangna. Pedang dina leungeun si bujang sancang harita ngacleng leupas tina caklanana. Tacan leungit kakagetna lawan, tenggelan jeung tajongan si Konceleng keuna kana anggota badan si bujang sancang. Dah jeblot jebret tias, plak geus terang, buat jeblot buat das. Jengkang gebut. Geus teu bisa disinggahan deui. Si bujang sancang harita rubuh ngagerebut nang karak bengkang maring lemah. Si bujang sancang hargung nahan ka nyeri, terus nyobaan ngoneal hudang lalaunan. Si Konceleng netep antep ka si bujang sancang terus nyarita lalaunan. Kuring sabenerna mah teu miharep ayana ieu kajadian lur. Kan lantaran anjeun anu keukeuh peuteukeuh mika hayang ijen jajaten wayahna be. Kuring lain maksud mere wiwirang, tapi lantaran anjeun nu mika hayang ayana ieu kajadian. Sanajan bari jeung jumarijeg harita si bujang sancang maksakeun maneh nangtung. Si bujang sancang oge ngarti kana kaayaan upama manehna terus maksakeun maneh taruh ngalawan si Konceleng geus pasti dirina bakal menang wiwirang anu leuwih ti anu geus karanapan. Birawa si Banteng Karoban kadenge harita nyarita deui. Ya ngajeng wing oge neon bujang sayang. Pokona mah maneh lawan Kang Konceleng mah moal bisa menang euy. Ayeuna maneh ngarek ngumaha. Pokona mah maneh mudu ngaku ngele. Si bujang sancang terus nyokot pedangna anu ngagoler dina tanu. Neuteub seukeut ka si Konceleng terus nyarita. Konceleng.
kuring ayeuna rumah sanga kuele jajaten. Tapi ingetkeun, balitungan urang tacan nekasan. Dina hiji waktu kuring bakal datang deui pikeun neangan anjeun. Mangka urang teruskeun ye balitungan. Engke dina waktu anu tangtu. Si Bujang Sancang geus kitu mah terus indit ninggalkeun eta petempatan bari lempang jumarigjeun. Sakur nu aya di warung anu ngabandungan kana lumangsungna kajadian jadi ngalobrol deui. Nyaan hebat. Cek mah oge tuh hebat, teu percaya lamun teu ngabandungan sorangan mah hebat. Bener anu ngaran si Konceleng teh yakin luar biasa ilmuna eta si Bujang Sancang anu sakitu garangna tur ngagunakeun pakarang pedang lain meunang geuningan tapi kalah ngabapengkang. Lempangna ge egang. Siga nu burut. Ya cekuring tadi kumaha hebat. Heuy bener hebat. Panuju dewek euy. Ku aya si Konceleng anu meunang panuju pisan lah. Sedengkeun dirawa si Banteng Karoban harita datang nyampeurkeun ka si Konceleng bari terus nyarita. Wah, si Bujang saya ngalah diandep gonggang. Bodoh nama jalma nganu kitu mangulah dibere ngampun gang. Pokoknya mah engke manehna terus-terusan arah-arahan ka urang. Padahal mah ulah dibere ampun jadi gang. Si Konceleng ngukur nyerenge seuri terus ngawalon. Ingat keneh kana omongan akang. Lawan anu geus ngaku eleh teu kudu dibinasa atawa ditandasa ku urang. Nu penting ku ayana ieu kajadian si Bujang Sancang oge tangtu bakal mikir. Naon sababna akang teu binasa ka manehna? Nya, napina jalma nganu nyombong gitu mah ulah dibere ngate ngang. Kuing mangan teu panuju. Geus teu kudu dicaritakeun deui soal si Bujang Sancang mah. Ngan akang ayeuna rek nanyakeun ka Birawa. Nah habat aya di dieu yo. Keur naon make jeung aya di lembur? Pokona mang uing da bingung ya Gang. Uing da didatangan si Prawira. Terus uing teh tanya-tanyakeun ka Kang Konceleng anu ngawadi mah. Tapi na Prawira kalah ngambek Kang uing malah ngomongkeun ngusir ka Kang Konceleng. Uing jadi ngambekan Gang. Pokona mang uing rek gelut narunga jeung si Prawira lah. Kesya Si Konceleng narik napas panjang. Dirawas si Banteng Karoban memang kawilang bela jeung satia ka dirina. Wargi Dahlia geuningan waktos parantos tanya kapan deui wae. Kedah dipungkas deui wae ieu saria si Konceleng dinten ieu. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui kumaha salajengna lalampahan si Konceleng. Dina serial atanapi dina jajar carios si Konceleng manjing karengkeng. Urang hanca sakedik-sakedik. Sim kuring dinten ieu undur pamit. Wilujeng kantun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prung go goyang. Wargi Dahlia cag heula. Urang cageun heula. Dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Konceleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.